ngagelenyuk bari ngabernya geus matak senut geus kitu mah geus bukan mah geus tos ka tutulian kabeh bujangan mari we tas magrib meureunan kaladenan kopi jeung sajabana tas di masjid teh pentingna ya begitulah teknik gituan ngaladenan ya begitulah banyak sengit nyaransana ke banyak sengit pan eta teh bising bau keong teu damang sama aing geus der teh kapanasan eta tina sela-sela duh bau keong teu damang di imah teh ulah dieu rada semut tembang tebong teh ulah teu nyai rambutnya terurai hitam dan bergelombang bibirnya yang merah yang mengindahkan senyum. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuma wa ayyuma mra'atin. Di mana-mana we khodamat nu ngaladenan si awewe jauh-jauh ka salakin awewe. Yauman walatan sampai saputing. Bitoy binafsi kalawan nganggo sengit dirina badana wa ikhlasin jeung ikhlas wa niati sedekati jeung sedekah ila goparo angin ngampura Allah lah ka eta awewe dunubaha kana dosa awewe kulaha sakabeh dulu wal bisa jeung awan Allah kaya tahu yang kiamat dan berkiamat halat tahadur akana papais anu hejo wakata banusin Allah kawe bikuri sarotin karena saban-saban lamaran buuk pijasadil jasada tawe terbuat bulunya jasad alpa asratin seribu kalusan wato hajeng mereka tahu sabu mi'ata hajatin 100 pangabutuh wa umur teh mi'atu jatin ini mah oh 100 haji salah jatin 100 haji wa umur teh jeung 100 umrah cek ti dia dawar Rasul salam hei awewe di mana mangaldenan awewe ka salakina sapesapeting nah sapesapeting nya pan isuk mang nyangukeun berang beureun mangisahankeun rada lohor mangistikakeun rada murid nyangukeun deui wae itu tas magrib meureunan kaladenan kopi jeung sajabana tas di masjid teh pentingna ya begitulah teknik gituan ngaladenan ya begitulah ngaladenan seksual biologisna pentingna teh sampai pagi lagi dia bangun langsung ibadah di wae. Ngaladenan eta penting mah bari make sengitan badan teh nya. Disemprot ke minyak minyak ieu taswid malaya, minyak 1000 bunga atau ke minyak dala naon deui nya Pak? Karat. Hah? Minyak sengit nyaransana ke minyak sengit pan eta teh bising bau keong teu damang sama aing geus der teh kapanasan eta tina sela-sela duh bau keong teu damang meuni kuat ka geus linung mung deukeut aduh kata teh nya tak aro ulah lepas di sengitan ulah lepas dina make up bising kaleresan ninggang tidak sela-sela badan bokeh yang terdamang bahaya itu mata menurun kesemangatan lelaki atau rek 7 kali rek 2 kali ge sakali ge tamat dia terkasar ke bokeh yang terdamang aduh repotnya tungtungna tidak memuaskan akhirnya tidak mewarengkan ya kudu kaseueuheun kudu puas maka semprotlah rek main teh ya main bal, main apa kan? Semprot dulu, pakai minyak. Lalaki nama ke di dasar uang laki itu licik, awal pakai, kita awehan tuh, lalakihan tuh, aduh make, sweet malaya,
make minyak yang mengejutkan jeung mendorong karena kesemangatan kerja. Gitu. Kerja apaan sih? Biasa. Ya Fatimah tuh Fatimah. Ayo mamraatin di mana-mana wewe tabasamat anu mesem sawepi wajib jojia inararai salaki eta wewe mesem atau marah mah atau ngegelenyu emut ngegelenyu nya ilana dor angin ningali salugus Allah kata we bi ainu rahmatin ku paninga rahmat. Awe ya Fatimah. Di mana-mana mesem di mana di usaha kita retiran sakit berenyeh seri lain kio berenyeh berenyeh melotot atau itu mah melotot berenyeh seri senyum gitunya sina mata bungahan salaki pokoknya memperlihatkan kemesraan kepada sang suami. Kalau lagi dilihat oleh suami itu jangan mengeremut, mengsurikan, belah betul bisa buang gitu bahayanya. Tetap memberikan semangat kalau selaki mengdele kita ya kita mengseri supaya merayu teman menyemangatkan suasana. Komar jeung kitu manyadoh di imah teh ulah di dari semut tumang tebong teh ulah tentunya. Rambutnya terurai hitam dan bergelombang, bibirnya yang merah yang mengindahkan senyum. Emang nggak kode? Lagi ke kasetnya pokojot, setelah itu kaset bahara tuh dari setelah itu pokojot tuh jadi tengah. Angin eta Allah Subhanahu wa taala ngarohmat. Ngaleret ke terahmat. Di mana dirahmat ku Allah hebatnya. Aduh, sage sawe ke jam hayang rahmat Allah. Gampang aya mah. Asal tut kesalaki mere kebun kesalaki. Aduh, mere semangat kerja sama juang selama segala geus dirahmat ku Allah. Ya Fatimah tu Fatimah ayu mamroatin di mana-mana parosat anu ngamparkeun si awe li jojia kasara bitoy nafsin kalawan make sesengitan awakna irana daha angin ngundang kayak teh samuna di zaman undang-undang lain undang-undang mesisang lain undang-undang Al-Qur'an minasa main di langit istakbali madap anjeun awe alamal kadama pakoda koparo teman ngampura sal Gusti Allah laki ka anjeun awewe makana perkara takwa mesti perkara mindan dikit dosa anjeun wa mata perkara mesti apa nerita perkara ya Fatimah di mana-mana awewe ngamparan jeung salakina bari tamporan teh pakai nanti teh pakai hairspray disebut hairspray hairsprayan ini kalau mau sengit parfum badannya di parfuman deh ay sup teh ka kamar aduh ala ko tolongnya katulang waktu podoi korek teh campur campur hangser aduh bedul disaka-saka sakit rek sengit peleding katulangan lengkap ke pingsan ada ke pingsan itu ayo teman ke asup orang teh bring campur kieu melepok podoi ka campur hangser salah tah baju budak na orangnya urutan oke kamu bawa ke cerah aduh sanes netos maksud yang dimaksud pakai hairspray itu asli akhirnya barang sup teh ka jero selakin aduh meleding sengit menarik eta bageus tadi barengan ku awena imut ngagelenyu bari mabernya geus matak senut geus kitu mah geus bukan mah geus tos ka tutulian kabeh bujangan mah riweuh riweuh bujangan mah gitu teh teh kanan morning ngori jebretnya ilana angin ngundang kawe saja manu ngundang-undang ageroan ti langit
madap bae ka kuring kana eta mah tamun geus ngapura Allah subhanahu wa ta'ala kanjeun kana dosa nu teu heula jeung dosa nu paneri dihampura saurus awe nu model kitu hebat. Ya Fatimah ayu mamratin dahanat rasa jojiha dahanat anu ngaminyakan rasa jojiha kana sirah salakina eta pamajikan waliyatihi jeung wariyatahu dia teu pengarosa jojiha kana jangotna eta salakina wa qasat jeung ngadawung eta pamajikan saribahu kana kumis salakina wa qalamat jeung ngetokan atawa neutekan adbarahu kana kukuna eta salakina ila sakoha angin nyiraman kaeta Allah bin rohikil mahtum tina walungan perak wa min anharil jannah jeung tina bangawan surga wa hawana jeung ngagampangkeun sareng Gusti Allah alaiha ka sakarat maut kana sakarat maut wa tajri jeung meuhian sawe kuburha kana kuburanna raudon kana hiji patamanan miril jin jannah tina patamanan surga wa yaktubu jeung nuliskeun sareng Gusti Allah kawe baroatan dulu bara minatin neraka wajawaro wajawaja jeung ngaliwatkeun kaita we asratil kasratil kan suka satu mustaqim wa mana rohik eta al khumul beureum asya sopiatu anu lemes sopian bersih wening atai batu anu seungit merening wa mana mahtum mamnuun cegah min anta masautina anu ngarampa kana eta mahtum yadan tangan ila ayabika nepikeun ka pecat al ibro pira-pira kebagusan al tamahu anu mukasi kana eta abror para tauhidnya wal matu mas boleh mulia minal jari tinimbang jari jangan berjalan gitu. Tah cek Kanjeng Rasul Fatimah kita keur mampir putrana ya keur mampir ka putrana Kanjeng Rasul teh supaya putrana terang cenah Fatimah di mana awewe anu ngaminyakan kasira salakina kana jangotna jeung tokog urang ngadawung kana kumisna nyatak sunatnya kumis didawung deui kita daun teh kana teh meuy tapi rugi kana teh mangir royong kana ngarongjong ka dieu jangot ka dieu jeung rugi kumis royong ka dieu ajo teh we heula ngomong eta we kontrak garus sieun padahal batur teh majikan geus sieun balik nyabang urang kumis dantep teu daun-daun oyo jokrom sugan teh saha juga juri gerwi gua eta mah geus ya soak majikan ieu paiguk teh lumpangna ngagegak bubukna ngareuwig kagebrig jiga jurig gabrig kuat kan majikan ngagibrig sabab soak kusalegi kumis ngarongyong jangot cawibrit mata belotot berhidung wah utara sarakina tamaka kusabab kitu sunat tidak mung sina teh mung eta wira kana teh beureum eta sunat mana gaya sina beureum geus teh kana jogro teh kana beureum dijabung ya jangot beresan sabab menang ganjaran ke jalur jangot asal diurus jangot walikan antep pepot kamu nganggus puis jadi urus batur mah mun aya diuntun hebat ke jangot ge eta teh sunat nu jangot teh asal diurus ai kurang usam jangot tangan terus sikit angga sakali diku ka dieu poros tah urana kalau dikerok asa urusna di jogrok asal kawat teh udah jadi saeutik teh urang karena mas bodas tadi kan mas bodas ada memang gitu kan dia ke jogroknya
Izin beres itu tak ada apa teh. Tapi dulu kalau terus mati mana kana panjang. Leres beres. Sunatan eta ngurus kitu ge nya eta hebat. Nepikeun ka Allah Taala eta nyiraman tah tina rohib reueuk mahtum. Nyiraman reueuk mahtum teh jadi walungan tina perak. Hebat urang teh perak. Jeung bangawan tina surga. Hebat itu. Ya seperti kami papanya ke bisa tuh kena pasun ke rumah setengah ya. Ini tidak boleh. Mana gitu? Ayat Mamur Arwiya. Waru Rasul Aminu Mas'ud. Radhiyallahu anhu sallam. Ana usakanya Nabi kolangan nikah. Ida go salat di mana adu salat awe. Di mana ngubah adu sanat tanapi nya sehana cek urang murenya. Sawe teh siapa jojia kana pakaian serakeun awe. Kata bapak kaulis kesaku sawah kata we alpa hasanatin 1000 karusa dago parojeng ngampura Allah lah kawe alpa sayatin kana 1000 kakureng warapan ningkatkeun Allah kadarjat awe lah kadarjat we alpa darajatin kana 1000 darajat wastagfar jeung ngampura Allah lakeun awewe kula sain saban-saban perkara taat anu nyangan alikana sena samsu sarange cek riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sahih di mana-mananya sana we kana pakaian salakina maka nuliskeun sareng Gusti Allah kana 1000 kalusan jeung ngampura Allah eta 1000 kagorengan kasalahan ningkatkeun dari 1000 derajat keur awewe jeung mangkeuteun pampura sagawe perkara kecangan kula kucanku sarange hebat pisan. Maka kini ka Aisyah terdalana. Sare rumah Juli. Sore rumah Juli lemar hati Aisyara ninuna awewe ya dilunga bandingan. Atakbir kana takbir bismillah dina jalan Allah. Wah ampun, kata ninun awewe baros ninun anu tara. Paling manganyam duluku urang kasih sudah. Urang ini ngam naon? Anyam buntu, nganyam nahan ya urang mah ya. Terang-terangnya ngaranyam kita sikmanya. Tuk-tek tuturing kembali ke madu teh. Yang duluku nganya tangan teh nganteh teh ninun baju boleh bener. Tapi di daerah Jawa masih ninunnya masih kan nggak usah. Ninun eta wewe ngabandingan kau takbir di jalan Allah. Nasa takbir jalan Allah ayat tuh. Orang perang, Allahu Akbar. Takbir perang tuh. Baca kibir kamu sudah. Kamarnya bahasa dina ayat 11 sama 102. Itu demo 102 sudah. Kapan Allahu Akbar kibir ke murikaknya ada yang Allahu Akbar itu sebaiknya kita kata terharu sebar tak masuk takbir saja tak kabar takbir sebenarnya wahai mamuratin dari mana wewe kasan tuh ngangguan saya jauh-jauh kasar kenawe min gojlahatinat menang minuna wewe ilakan yang kaya nakewe dikulis din saban-saban tali niata alfiasanatin 100.000 kaus. Aduh siapa ya siap yang itu mau siap kedapur pada sebetulnya sebenarnya kita ya software kita nggak gitu kan terus sesuai 10 menit kan dikulis sadimi hati alpin saban-saban lamaran ya saban-saban tatali teh 100.000 kalus sabi eta cek si Aisyah jadi ku hebatna ku hebat awenya awewe kasalakina ninun aja awewe ngabari takbir bismillah di mana-mana awewe ngangguan kasalakina ngangguan teh maksudna mah beureun ngaberesan pakaian terus dibajukeun lah ada urang mah teu garing ya nih ieu tujuan kusu angan
Tahu ekaan kecap di bersadar-sadar ke oh ada kawin makan 2 poe ya. Nggak 3 bulan mah. Kokon itu sama cokron. Oh gitu macam dengan salakinya. Ayo itu baru nih nyebut abe aam. Atau ayeuna pamajikan salaki pamajikan. Aduh, ada ubis. Dulu ayeuna ajar kawin tah gitu. Sayang ada ubis. 10 bulan mah mantap teh ada ceker teh tuh kira-kira tapi 10 bulan gitu dianyar kain mani kada ubis menikah ka budak orang pakai majikan teh bakat ku geget berjaya kawin teh kealaman sakit kiki begitu teh ada jadi geus era teh sambungan teh apa deh bisa gitu jadi sambungan tidak harus ngaku gitu tentang orang enak yang di rumah tangga lebih cicing hebat bahagia kudu panganten sama hirup kudu terus gitu lah di rumah umur sebulan gula kita ya gitu baru panganten sama hirup gitu kudu tah di mana eta awe cenah ngangguan ka sarakina mangka angin kaya teh saban-saban tali nu aya dina eta teh pakaian saban-saban tali pakaian atau kancing lah eta teh 100.000 kalusan. Pakolangan dikasih Nabi Sallam. Manis taro li iyalihi sayan suma hamalahu biyadihi ilaihi hatawahu anu dunuba sabina hasan sabi. Man saja misal boleh si jamalaya li iyalihi pikeun anak rabina eta salaki. Saya ngejib perkara suma hamalahu keturun mawasi man keta saya dia diikut tangan semua ilahi terperintah saya terperintah iya hato maka lembur sawah minum anu teh seman dulu bahasa bina sanatan kadosa 70 tahun waduh bentar ayo malah gampang hayang yang berdosa hayang surga turun kesalaki kaulaan salaki itu kudu orang lelaki ada laki yo udah kena pemajikan gitu masih jalan jam bakupa ketutunjuk laki penggeng gitu mah kudu karunya kawe sawen cek dina semboyan kan disebut awe soleh teh anu siap di bawah sangsara kula laki ridho karena di bawah sangsara kula laki tapi laki soleh jangan sekali-kali menyengsarakan awewe awe soleh mah siap di bawah sangsara kusalaki tapi laki soleh jangan coba-coba menyengsarakan wanita akhirnya kumaha awe siap laki teh siap tungtungna hebat ridho duanana ais teh kapola teh kudu sangsara pamajikan aing moal penting kawin namun aing tempat-tempat yang kawin lamun siap rasa risiko gitu maka so disebutkan kalau laki sudah menikah disebutnya dewasa. Jangan coba-coba siap kawin, jangan ada masa diri mau kawin, salah rupa yang minuman, walah. Tak dimana sekawin itu dewasa, siap taling. Kenapa harus siap, ngimahan harus siap. Numpakan mah komal berhiji itu mah, ada udah lewat. Waduh, eta mah. Tapi jika numpakan mah, boro-boro harus kawin, memang kawin kesayangan tahu dengan can menang. Kau harus kawin mau hiji itu mah. Can siap risiko nanti, waduh gitu mah, siap nangkring sebenarnya. Biologis nomor hiji sebab di antara perkawinan teh itulah yang diidam-idamkan cuma satu apa itulah saja gak boleh disebut malu Pakola Nabi SAW saja para banu nutukeun paroha teh parohanya paroha unsainya nu ngabungahkeun kawewe gitu pakana baka teu biasa pertikeun zaman nangis min khasyatillahi tina sieun ku Allah paman baka jeung saja manu nangis eta jalma min khasyatillahi tina sieun ku Allah haram maka ngaramkeun sa Gusti Allah jasadahu kana jasad jalma lain rek kana seuneu saja manu ngabungakeun ka awewe eta jalma sakieu teu berasa penting jalan keur nangiskeun ku Allah saja nangiskeun ku Allah
maka ngaramkeun Allah kana jasana kana seuneut. Jalma lamun hayang diharamkeun seuneut ada kana dirina di akhirat tinggal bungahkeun pamajikan ngabungahkeun ka salaki jadi pabungah-bungah hebat bakal aya titik temu bahagialah di rumah tangga bakal menjadi rumah tangga yang beti janati rumahku adalah surga bagiku jangan rumahku adalah nerakaku wah kacau begitu mawet trajetnya jauhkanlah duri tinggal sana kayak gitu ada macam lagi makanya misalnya salam alba itu ari imah arti kita menerima abanatu ari anak yang julus turun Allah subhanahu wa ta'ala pikana tapet kula yaumin saban paisna ta asrata rahmatan kana 12 rahmat wala tangkoti ujeng mal megatkeun Allah jarota malaikati ka malaikat min dari kabeh tetima wayak tabuna jeung nuliskeun malaikat kabeh di abaihina kapira inung bapana eta nu kabeh kula yaumin sabasan poe lala wala dina penting ibadat tasabina sanatan kana ibadah 70 tahun. Oke ya. Cara dulu. Cara 38 ayat 45 menit. Dawan kaya biar itu rima anu lima teh aya pirang-pirang anak. Loba anak kawas kuring anak teloba can anak asli nasab can anak didik loba anak semua. Dan santai anak didiknya sampai akhirat kan luas. Ayo santai anak didik itu matak ada disebut lagi anak agama, anak mengurusi agama, anak didik. Antara murid jeung guru itu aya kesinambungan, aya ta'alluqnya, ta'alluq silih wasiatan, silih bejaan, silih dungakeun kan urang licik. Guru dungakeun sakabur murid teu dungakeun lah, licik ka kitu we. Dungakeun guru teh sing panjang umur hakiki umur majaji. Terus dungakeun sing loba rezekina, sing kuat berjuangna, sing bisa ibadahna, sing katerima ibadah meh urang jeung muridna teh kabarokahan gitu. Dungakeun sing jadi guru mursi meh urang jeung murid sodik. Dungakeun. Guru mah komo ngadungakeun istighfar geus kebarokah. Sia kasalahan kabdi dihampura, bisa cakat sokot dihalalkeun. Bisa budak anu bangor dihampura bisa. Muga-muga sing jadi murid anu saleh. Itu manfaat ilmu juga, semua manfaat ilmu tak boleh berharap kemoga. Manfaat papan, kalau ilmu marifat, yakin kalau ilmu nafek mah ilmu barokah, mau hirup jenguripna, mentak sabab musuh sok jol kapan marujak, sekolah mana? Saya biasanya sekelas bagi-bagi. Salome satu gelas rame-rame. Namun ayat ini mas sambil sebuah rame ya, mas satu gelas rame. Di sini ayat. Oh mah tahu. Tak gitu. Imanu ayat anakan hartina hiji imah di diantar anak. Berarti hiji rumah tangga pada anak. Maka dalam kayak Nabi, lamun anjeun nikah teh sapalih niat ikhlas teh, niat ibadah teh kudu niat rek ngarundaikeun turunan. Kuring mah nikah teh hiji niat ibadah, kadua niat ngarundaikeun turunan kalau bukan anak. Itu. Tak jangan anu alus bibitna, bibit unggul, nu kira-kira salapan anakna tah cokot ulah hiji. Tuh, aya di urang namanya. Ulah imah tina keeng cokot beuki. Wah, beuki mulus terus atuh kalau teh bukan anak, rugi ya. Rumah tuh anak. Betak paling kira, paling kan salapan ya turunan teh asal tujuan aya. Dipentas teh genep deh. Mata sugan genep salapannya genep jadi 15. Sugan paling mah 7 diperkirakeun. Aturan 4 geus geus deui kan 4-4 dihayu we ge dikompak. Teu perlu kana kempes. Aturan Allah bae 4. 7 kuring mah teh ngoga geus 7 mah 5. Geus 8 oge teu naon. Ngan 4
4 tukar itu kumaha geus kelas 5 tuh ibu sunat lah kaledon duka itu teh tamat teh lamun hiji imah loba anak hebat teh ulah dia laku kumaha tak urang yang hari lancok loba ieu si yakin nu mah hebat bakal nurunkeun Allah kaeta imah 1200 isna teh asratanya yauma isna teh asrat rahmatnya 12 rahmatnya isna teh 12 rahmat 120 ya 12 rahmat gitu moal poe hebat jeung moal pegat-pegat cenah sahaja loh para malaikat kata imah nu loba anak mah dijaroan ku malaikat oge tapi itu bukan anak teh belum mau dijarah ke malaikat sih ya itu bukan anak pemetak itu bukan anak pembajir diri kan gara-gara kamu iya wah ini bajir apa cek teh ini kan akan duit unggulnya nggak diantar banget dia tak imah teh gitu jangan bakal nuliskan permalikat kayak tak inung bapak na oke di ini soal teh ibadah 70 tahun waduh inung bapak na unggulnya tak urang nikah niatan kalau gitu ngalobakeun anak lah gitu ngalobakeun rasul urang teh bere bonus soal punya ibadah 70 tahun setengah poe eta dikeun loba anak mata aduh beureun kurang bae jika datang yang loba ieu mah teh kucing beureun kudu namahan hidup tapi neangan duit umur suka loba tinu kadua jangan cakat teh ngawadul wah langsung bemo bijil asupan keluar wah eta mah center keluar kakare ngawadul ukur kumun nyabeureuh asa kieu we sama kabaran cakabaran tapi sugan ke tapi ai masalah eta mah nya kumaha iroda Allah rupanya cakap sakitu kudu asal qadar wallahu wa bi ila aqwatorik wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau malah kehuntu. Ada saya.